Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Muhammad Gailan Jawair Huda kelas 10 DKP 2 simkuring bade ngalaksanakeun tugas Basa Sunda ti Ibu Resmi anu ngeunaan informasi eskul. Satacana abdi tiasa terang wasta asa. Nepangkeun nami abdi Jikri Muhammad Rizki. Linggih di mana? Abi linggih di Cipanas, Tarogong Kaler. Kelas berapa? Abi kelas 11. 11. 11 LG hiji. Kelas 11 MLG hiji teh di wali kelasan ku saha? 11 LG hiji teh di wali kelasan ku Budela. Eskul naon? Kalau resana abi teh eskul PKS. Tiasa dijelaskeun eskul PKS teh naon? Eskul PKS teh nyaeta eskul anu ngamankeun sekolah. Jiga anu ngerajaan barang anu diulah di sekolah. Salah sahijina sapertos make up. Sareng nu ngamankeun kangge upacara apel sareng nu lainna. Atau seberapa tahun di eskul PKS? Tos setahun leuwian di kelas 10. Di kelas 10 uji ayeuna kelas 11. Jabatan di eskul PKS? Jabatan nabi di PKS nyata janten sabhara. Sabhara teh nyata tukang dokumentasi. Dupi eskul PKS teh dibina ku saha? Eskul PKS dibina ku Padias. Kanggo ayeuna saha nu jadi ketua sareng wakil ketua eskul PKS lah? Kanggo ayeuna mah kangge ketua PKS Sopi kelas 11 MTM 2. Pami wakil ketua nama Pina 11 TKP. Dinten naon wae eskul PKS latihan rutina? Kami ayeuna mah dinten Kamis. Alasan Dikri akhirna milih eskul PKS kumaha kan? Sabab organisasina teh sauyunan sareng hoyong mah ge sih ngamankeun sekolah. Rupina tos cekap informasi tia Kasim Kuring atur nuhun satacanana punten bilih aya kata-kata nu henteu merenah satacanana punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.